kacarioskeun di kasatriaan Madukara Raden Adipati Arjuna nu parantos ngadangu wartos yen hayang jamu sekaligus sada ical daya paris tumampah ka nagara Amarta mermanahkeun ka Rakana Prabu Yudhistira namun papenak sareng Bima Kresna bakal nyampur nyata sasatna Bima sareng Kresna ge sami bakal naroskeun ka nagara Amarta ka Prabu Yudhistira. Yayi Arjuna adi akang Yayi kaula nu kula geuningan Raka Bahtara sareng saha ieu kaula jeung Rayi Bima Wakieuneut aing Kakang Bima inggih iap lalingih sadayana kadang dulur kaula saraya ini bagias Arjuna senet adi aing mangga Kakang Bima Raka Bahtara lingih Yayi mangalingih Raka Bahtara Kakang Bima ya plingih dulur kaula sabagya kaula kadatangan menjadi dulur Yayi ati akang Arjuna mangalingih Raka Bahtara pangapunten akang di Dwarwati Yayi aduh Yayi Arjuna aduh Yayi kumaha Yayi damang Yayi di akang Arjuna Yayi barna Raka Bahtara samulihna saira alhamdulillah akang sehat kumaha Sumbadra alhamdulillah sehat Srikani ge sami sehat Raka Bahtara kumaha salira akang sehat walafiat ini Acuk istri sami sehat alhamdulillah di Dwarwati teu aya bancang pakeu istuni salamet sarehat-sarehna atur rebu nuhun Raka Bahtara kasangat sareng saha saira sareng Yayi Bima akang Kakang Bima iap lingih bagea adi aing net mangga Kakariap uai sehat sibuk net Yayi barna Kakang Bima samulihna salira aing saeur aing bage aing nyangakeun mang haturan ujang sumping ieu inggih aing jeung si Kakang Dewi Kakang Kresna aing hampura aing uhibar bisa tata titikang priyoga kayong lian terus sawios mangat salik inggih Kakang Dewi Kresna Yayi salik Yayi Kekah pinoda meraih panjenengan Arjuna ngaturkeun semah pangebakti hunyuk Raka Bahtara nu kasangakeun Yayi nuhun Yayi pujastuti Rayi ditampi kuleungeun ken sakatu akang dicangcang sapringatipun dihikmastaka Yayi atuh Raka Riau ge Kakang Bima yuh det tribah wae det tribah wae
kaping kalina boh pinanten rai kirang takta tido yoga sareng prayoga mungkin dia punten rumaos lai tamelar kerja lancuk sakedah naman adik kalancuk teh loba silaturahmi loba nepangan namung rai teh asa istilah nama hese pikeun datang asa siga beratku sampean beratku suku pikeun silaturahmi kerja lancuk sadayana alatan panggil ku kasibukan masalah pademelan masalah kaya negara paling maklum yai sanajan akang sakit akang sarua ku aya pagawean anu sibuk loba nagawe akang teu bisa ngalongokan jadi adi pada saling hampura sabab pikeun manusia dalam dunia iwa ti panghade-hadena jalma daek mer hampurakan men hampura ieu nu akang bakali bewarakeun akang ge rumasa istilah nama sibuk kekayaan ngatur ngayeuh dayeuh ngolah negara tapi keun kakang itu bisa manggihan teu bisa nepungan jadi adi akang sarua aing nek jalu malum aing teu bisa neang sia aing kurang silaturahmi aing ge pada malum ujal kayaan tugas ya rupin nama kujaran tugas Raka Bahtara ya syahid yai kentuna eta yai urang nincak kana pokon utama bahayan akang jeung Rai Bima teh aya disejah teh rupin aya naon se Raka Bahtara asara ruas daya ibar tiangalna namun kalau teh asa bungah nu teh papadana tiasa silaturahmi sareng sarira asa kagunturan madu karagaragan menyan bodas korotang kedatangan Raka Bahtara sareng Raka Kang Bima lancuk kaula pada ya sanajan akang teu unguh bersyukur kana Agung bisa papanggih jeung nu jadi syukur nu kalintang seueurna syukur nu kacida bungahna ningali adi sehat wal afiat aing bagja net ningali sia sehat cagil net atur nuhun Kakang Bima Raka Bahtara mangga teh aya naon teh laruas pikeun rai bilih aya anu disejatan tapi bilih ieu mah bilih rai aya masalah nu teu sapagodos jeung salira duaan atanapi yai nu salah tanapi naon mangga nyangakeun kaula Arjuna nampi kana nerupih pi wajah ti saya para raka aduh yai Arjuna yai adi akang Arjuna yai teh aya kasalahan naon-naon yai akang datang ka jeung Bima Rai Bima teh aya kajaba akang aya masalah ieu teh sugan rai nyaho nyamper rai teh ieu aya beja Kadwarwati selenting bawangin angin kolepat bawaning beja cenah lambang kagungan negara anu cepeng kurai Prabu Yudhistira teu aya cenah ical yai lanjut aduh Raka Bahtara nu laras nyarios teh leungit lambang kagungan negara net nyarios teh laras Raka Bahtara beja apa beja nepikeun ka Kadwarwati cenah lambang kagungan negara leungit tanpa lebih hilang tampakan taya pisan lalatanana duka kamana-kamana ieu pasti dipaling ku urig-urig setan Sumaramah kelong lewen-ewo ieu nu hayang ngaruksak ka Panawa ieu nu hayang ngagagalkeun kana cita-cita Panawa anu keur tagana keur aman tentrem subur makmur kumaha ieu mah sarua jeung ngageuingkeun maung ke sare ka aing net aduh Raka Bahtara ieu teh nu laras ical layang jamus kalimus sada lambang kagungan negara laras Arjuna yai adi akang tenang sok calika aduh nah irak Raka Prabu Yudhistira teh kumaha aledor kitu pan sidik teh lambang kagungan negara maka jeung dileungitkeun sagala
Aing nyampun maneh net ka dieu rek nanyakeun urang bareng ka Ngaramata, urang bareng ka si Kakang Yudhistira. Urang tanyakeun ka si Kakang Yudhistira bener apa teu ya? Wah, leres. Lamun kitu mah urang saserengan aturah ka Batara Kakang Bima urang permanakeun. Nah memang ieu teh ka mana layang jamu sekali musada teh. Ubikeun ka leungit tanpa lebih hilang tanpa karana utang tu. Lumawi akang teh bakal mermanakeun nyamper salira. Ayeuna urang salira kaula Arya Bima, urang menuju ka Nagaramata ka Rai Yudhistira tanyakeun. Cenah ceuk beja Rai Yudhistira teh keur aya tamu ti Bumi Letawu jeung ti Sajajar eta Rai Nakula Sadewa aya ditu saurna. Adik kaula Nakula Sadewa ge aya di Amarta, saur beja cenah. Si kembar aya di Karaton Nagaramata. Beja Nakula leweh cenah leungit ambang ka nagara. Lalaki cebleh. Goblok. Aing dek neangan salmana ulang acar pinatang. Maling layang jamu sekali musada ambang ka nagara. Dikisik ku aing modal usuk ning kuku pancaka sia. Sabar Yai, tenang Yai. Tak itu Yai Arjuna. Aduh. Bah, kurang ngajar. Lamun katingali kaula lamun seut lalaki nu nyokotna bakal dianggap musuh bebuyutan kaula. Sanajan eta nu malingna lumpat ka langit ping pitu moal burung diudag ku senjata ku dewek sartama bakal incar tapeungna. Yai, urang pada permanakeun ka Nagaramata, urang leres-leres henteu ieu Prabu Yudhistira teh leungit apa ukur beja. Sigana maraka batal tong dianjing pagetokeun hayu urang lumampah hayeun asak. Tos teu sabar kaula hayang apal. Lamun bener leungit ku saha nu malingna, lamun bener teu aya saha nu nyokotna. Asa kulang ajar teuing lambang kaungan nagara teu aya. Edon. Staledor lewode Yudhistira. Pulegug ari kitu teh. Kakang Bima, net hayu urang pada lumampah. Urang teangan, lamun bener mah leungit urang teangan malingna. Urang teangan durjana cutina, urang teangan urang cangkalak urang paehan kurang duaan. Edan sia. Pinatang. Hakangku kesa. Yai, ayo. Tong latih ngobrol init yo. Sabar aing, edan yo nanyakeun berenteuna. Lamun bener lama kaum nagara eueuh. Bener leungit saha nu balingna san nyokotna. Padaran ku aing sia. Sanajan rai ge kitu Kakang Bima saha nu nyokotna sok dipaehan senjata ku dewe sartama jeung pasupati bakal nunggal canggana kaula. Aduh. Yai. Rupina lamun ngobrol wae mah moal aya batasna. Enak kieu supanos jongjon supanos tujuh. Mermanakeun masalah bener henteu leungit ieu teh duka leungit bener atanapi beja ngan ukur hoak anu tangtu anu dibawakeun ku media sosial sabab teu saeutik kana hoak ngarusak kana katentreman kana kanyamanan negara. Poh bilih ieu mah bilih hoak ieu mah urang permanakeun heula nah bener nah henteu. Lamun bener ieu nah kajadian bisa leungit ieu. Urang teangan saha anu malingna sajurig-jurig setan Semarama. Dek ka mana ieu kudu panggih persoalan saha nu maotna ieu sabab ieu mah ngupakeun lambang nagara. Nah nyeurna nagara Amarta teh aya layang jamu sekali musada hiji palsapah anu tangguh. Edan tawedor si Yudhistira. Kakang Yudhistira lewodeh kitu raka batal. Ieu mah urang permanakeun heula hayu. Hayu urang pada lumampah. Urang menuju ka nagara Amarta, urang tanyakeun ulah waka urang geus sarupakeun kade akang mihape ulah waka geus sarupakeun ulah waka gede amak. Sabab bakal katingali hejo beureumna bakal tingali bodas beureumna lamun urang geus permanakeun. Inget urang mah mupakat ku musyawarah. Ulah waka urang neangan hakim main hakim sendiri lamun urang can musyawarah. Emut Yai.
mangaraka batara kaulan ngiringan. Ya ini mah, aing duluan kasih kakang kes daing. Omat ulah gedebag-gedebuk ieu permasalahan moal tuntas lamun teu musyawarah. Permasalahan moal beunang lamun teu kubadami. Nyangakeun raka batara ayo urang lumampah yai ayo urang pada ka nagara mata. Urang tanyakeun kumaha benerna ieu layang jamu sekali musyawarah ka mana aratanna. Ieu. Net, aing jula nih. Lamun bener leungit Toledo si kakang ku Yudhistira. Beleguk si Kang Yudhistira nepi ka leungit ambang kaluguan negara. Palsapah negara edan datang. Ayo net, tukeun aing net. Mapah negara mata net bener-bener. Aduh. Dedeh teuing Raka Prabu naik teh laras beja teh. Atanapi hoak, mudah-mudahan masih hoak. Sabab lambang kagungan negara. Palsapah negara layang jamu sekali musyawarah dikeun ka leungit tanpa lebih hijab tanpa karang. Lamun seug leungit di mana anjeun durjana cuti. Moal burung diudag sanajan ka langit ping 7 Warjuna bakal ewak bakal pentang ku senjata ku dewek salat tamas yang pasok akisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka para penonton setia penggemar Lemur Si Cepot di mana wae di suklak di sikluk di desa jeung di kota ngaturkeun ribu nuhun tetap setia ulah hilap subscribe komen aktifkan loncengnya dan share ka sadayana di-sharekeun insyaallah upami subscribe sakedap deui bari 1000 Mang Cepot bari masihan hadiah kanu aktif komenna kanu subscribe insyaallah bakal dipasihan kaos Lemur Si Cepot di Putra Balena teh Lemur Si Cepot Tikru Lemur Si Cepot insyaallah bakal dibuka sakedap deui saha mangga geura komen geura subscribe anu aktif komen jeung subscribe-na bakal dipasihan kaos Lemur Si Cepot nu luar biasa kanggo hadirin sadayana. Mang Cepot ge wilujeng ngawilujengkeun ka sadayana mudah-mudahan sing sarehat sadayana dina nongton oge sing langkung cinta kana seni budaya urang sadayana. Sakitu katur billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.